lamun ngora keur ngora bisa. Bisa nyeman atau anyam-anyaman di sekolah kudu bisa anyam-anyaman. Nyaman. Lair nyaman naon maksud? Maksudnya dijampean. Oh. Dikempo. Oh. Naik kudu bisa dijampean di sekolah kudu bisa anyam-anyaman. Oh. Anak itu kita kala nyiru, tanggal awit kali, rautan, bari ngadeket tuh. Bari jampe nya. Eta bikang bohongnya. Kunaon? Sebenarnya mah misalnya atau boga syarat, boga sorotnya berwibawa. Dek kumaong siritan ngomoldekeun. Syarat sirit sorot. Sirit nah. Atau kudu tilu syaratna. Oh, siritan kabur. Syarat sirit sorot, kudu tilu syarat kebijakannya. Aing abang manyangkol. Jadi boga sorot ge, boga syarat siritan ngomoldekeun. Ieu sapoe ngolpoy anu meuli bubu aya bae. Aya bae nu. Bayongeun itu kok udah dirempang. Sama sekali anak kayu tilu. Tilunya. Ini nu bude mah yo. Bukan